Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taqdi biha babaridu taisir wa tagluqa biha ani babasari wa ta'sir wa takunu biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur orang sadaya, mudah-mudahan orang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan orang sareng dicukupkan segala kebutuhan orang. Dina dinten ieu simkuring bade masihan hiji pangalaman kadulur-dulur terutama anu ngagaduhan panjawat. Anu disebut panjawat ta istilahna kurap atau ngagaduhan gatal-gatal atau napi istilah eksim. Jadi ieu landongna dulur-dulur disebatna istilah kata pengcinanya. Ieu pikeun ngalandongan anu ngagaduhan penyakit kurap, penyakit eksim, atau napi urang araratul sakujur awak. Dalam urang aratul sakujur awak, ieu urang diseduh cayeunanya kira-kira sadahaneut urang dipake mandi ta lamun urang aratul sakujur awaknya. Tapi lamun pikeun penyakit eksim nya kurang ditumbuk bae ieu. Eksim atau napi urang kurap ditumbuk bae terus ku urang ditempelkeun ka istilahna anu ngagaduhan penyakit kurap atau napi penyakit eksimnya. Tah insyaallah moal da oge paling 3 dinten atapi 4 dinten oge tiasa istilahna damang. Tah mudah-mudahan tapi Allah ngabulkeunnya. Tah dulur-dulur nu sakit simkuring bok bae simkuring aya dina kasalahan nyugun di kampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.